Lain eta si kunyuk aya-aya dewe aing ge pikaseureun si koplok sia mah hirup teh anjing sia mah. Eta nyebutkeun katanya gara-gara gubernur Pak Dedi cenah aing jadi balangsak cenah si anjing dahar ge nepikeun ka naon ngalebok huwi sia teh anjing teh sia mah. Kieu atuh goblok sia teh hirup mah. Aing ge sarua jelema susah jeung sia tapi henteu kawa sia anjing sia mah. Balangsak bebeja ka Pak Dedi sia mah. Neangan deui gawe atuh euy sia teh. Aduh aing mah aya anar eta bari ngalebokan sampe. Cek manehna mah huwi cek aing mah sampe eta teh goblok sia mah. Asaku naonnya asaku tipis teuing otak teh sia mah goblok. Yeuh dengekeun yeuh ngaranna jelema hirup nya kudu usaha. Ulah tina hiji usaha wae atuh neangan deui sia teh koplok ulah nepikeun ka aing ngalebokan sampo goblok ulah ngerakeun goblok jadi lalaki mah anjing. Aing ge urang kampung jelema susah. Tapi da aing mah euy, aing ge ngalebok kuy osok, ngalebok sampo osok gitu kan. Aing mah da beas kabeuli aing mah da usaha. Maksudnya aing mah da kuli naon we kitu. Teu kawas ki sia babangus teh anjing. Kasusah dibejakeun ka batur anjing. Saha nu rek nulungan anjing atuh sia teh. Ai sia jeung gubernur sahana atuh. Kaera anjing sia teh. Aing seuri cek aing ge lobakeun ngopi di kebon anjing sia teh. Coba pikiran sia teh jadi sehat goblok moal kitu anjing sia teh. Geus saah atuh ngerakeun mendingan ngaropi anjing atuh. Aing masuk ngerakeun wae aing goblok sia ngomong teh